Mun urang hirup di dunya kudu inget akhiratna. Hutang di alam dunia pasti berat mamawana. Sok gera-gera bayarkeun, nabi ge alim nyolatkeun. Lamun henteu dibayarkeun, urang kaburu ngantunkeun. Lamun urangna ikhtiar aya niat arek mayar, pasti sagalana lancar, hutang ge bakal kabayar. Lamun urangna percaya, pasti ge gampang mayarna. Allah mah maha uningan dina sagala rupina. Mun urang hirup di dunya kudu inget akhiratna. Hutang di alam dunia pasti berat mamawana. Sok gera-gera bayarkeun, nabi ge alim nyolatkeun. Lamun henteu dibayarkeun, urang kaburu ngantunkeun. Lamun urangna ikhtiar aya niat arek mayar, pasti sagalana lancar, hutang ge bakal kabayar. Lamun urangna percaya, pasti ge gampang mayarna. Allah mah maha uningan dina sagala rupina.